Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang dangu deui sareng kuring Ahmad nu bade medar carios dina judul Gara-gara Munjung karangan Rudiansa bagian nu ke-18. Mangga dangukeun kasadayana. Bagea mangkasam sok diuk mang geuning wayah kieu tas di mana. Juhana gancang nanya ka semahna bari nitah diuk dina kursi kosong. Sedengkeun cootih katingali ngoloyong ke dapur nyokot opieun jeung inumeunana keur suguhkeuneun ka Mang Kasam semahna. Ningali teudepan Mang Kasam anu merhatikeun seukeut kana tatuna, Juhana gancang nyarita deui bari seuri leutik. Teu kudu kaget Bang, bogo kuring teh peuting mangkukna ngarandapan cilaka atawa musibah, cek Juhana. Mang Kasam sanggeus diuk dina kursi kosongna tembong jadi ngemu kakaget paromanana. Terus tumanya lantaran kajurung ku rasa penasaranana. Har, nah cilaka kunaon are Juhana? Kuring puguh kaget nempo tatu anu nepi ka kitu dina eta leungeun, tanya Mang Kasam. Nya eta kieu yeuh Mang, jujutanana teh. Nalika kuring keur balang siar ti peuting usaha anu geus matuh harita bet beunang dipegat ku warga anu diantarana bari marawa pakarang seukeut, terus pada ngepung jeung pada ngudag awak arek pada nyacag kitu tah Mang. Narti meureunan jeung geus kungsi ngadenge Mang Kasam kana beja anu ayeuna gendeng di meh unggal lembur. Mata geus sababaraha poe ieu kuring teu kaluar ti imah sabab bisa aya nu curiga nyahoan kuring anu munjung. Har, nah hari Juhana kahade atuh tong gagabah dina ngalakukeun tindakan kan untung we teu cirakanya. Cooti anu ngahaja mairan cai jeung opieun ka semahna terus milu nembrong ngomong sarta ngilu ngobrol di eta rohangan tiluan. Dasar Kang Juhana ngadon ampir cilaka balang siar ti peuting harita mah meh teu bebeunangan nyawa ngalayang ngan untung. Abdi geus dibejaan ti samemehna ku si Akang mun seuneu lilin kakalecesan tarik keuat pareuman seuneu lilina sarta piceun cai anu aya dina baskom ka kolong palupuh. Sabab kaayaan kitu nandakeun si Akang keur ngarandapan bahaya di kepung warga. Tapi da ari cilaka mah saha nu nyaho nya Mang nya memang kitu pisan Ju. Ari cilaka mah saha nu apal jeung kuring oge kungsi ngadenge sabenerna mah kana eta beja. Matak nalika keur di jalan balik ka lembur bet hayang mengkol heula ka dieu. Inget ka Uju. Tetela bener we di dieu geuning bagongna anu disabat ku warga teh. Ngan untungnya seuneu lilina gancang di pareuman sarta cai dina baskom dipiceun ka kolong palupuh. Mangka jirim Uju dina wujud bagong langsung ngaleungit bener nya kitu. Memangnya kitu pisan Mang. Untung pamajikan kuring teu gugup harita teh ngarti kana kaayaan. Syukur tetela ari salamet mah singgeura cager tatunanya.
Muhun pisan pidua namang tah ari pas kajian Johana pas kejadian Johana hampir cilaka teh di mana eta teh nya maksud teh di lembur mana hampir cilakana waktu uji balang siar di peuting nya eta di lembur nama engkong cengli dunungan Mangkasam digawe tadi nama mun teu kanyahoan ku warga kuring teh arek luludruk dipipir imah si engkong cengli sebab geus nyaho di imah maneh nama memang loba segon jeung leuitna di jero kuah di lemburna engkong cengli Mangkasam ngadon molohok kaget nya tapi nah Mangkasam bat ngadon kerong jeung kaget gitu jika nu teu percaya geuning kana caritaan kuring lain kuring teu percaya tapi nah singkong teu ngomong naon-naon ke kuring tadi mun dina peuting mangkukna warga pangeusi lembur manggihan Bagong terus teh arudak. Oh jadi Mangkasam nyimpang ka di dieu teh tas mulang tingkong cengli atuh bener pisan kuring ngahaja tas tingkong cengli ieu teh sebab aya pada mikeuneun anu kacida pentingna ngan salila ngobrol tadi manehna teh kungsi nyabit-nyabit lemburna pernah kasaba ku Bagong atawa ku Bagong kajajaden jelmaan Johana si Otih kadenge deui nemrohong ngomong bari seuri leutik pohokeun jiga nama meureunnan mang lemburna kungsi kasaba ku salaki kuring tina wujud Bagong cek Otih jiga nama nya pohoeun meureunnan karena kejadian peuting harita matak teu ngobrolkeun naon-naon ke Mangkasam ngan ari Mangkasam nyaho ti mana atuh ngeunaan eta beja anu katarima nya aya tetangga kuring anu ngobrol cenah mah kitu nya akhirna kuring teh jadi inget ka Johana anu salila ieu memang balang siar ti peuting hari pek nya we dibuktikan teh teu nyalahan geuning hehe tapi kayak kuring oge aya nyao sebenarnya mah mang ieu teh Mangkasam tes aya keperluan naon tingkong cengli lain prek keneh gawe teh alatan budak keur garering oh nya eta ngahaja kuring nepungan kong cengli teh sabab arek sasadu dumeh lila teh gawe tapi ari kaayaan budak mah geus marending maju ka sehat eta oge matak teu melang ninggalkeun teh ngan hanjaka euy aya we kabingung teh terus nambahan gara-gara kong cengli menta sangkan kuring daek pindah gawe nah kabingung Mangkasam teh naon teh cik jelaskeun ke kuring duaan sugan we atuh kuring bisa aya melaan keur bolongan anu hade dipindahkeun gawe teh dipindahkeun ka mana lain kitu manehna Johana bari ngareret ka Cei Itoh anu direret gancang ungguk bari terus ngolot nya pisan nya bener pisan abdi jadi penasaran karena dapan kabingung naon Mangkasam teh apana kag bingung kuring teh ngeunaan masalah pagawean ni Itoh ku si engkong handaeun arek dipindahkeun ke pabrik tempat pameuleman beusi tadi nama kuring teh arek kaluar eureun gawe teh sabab gajina saeutik weuh keur tendeuneun oh kiwatan kitu nya naha bet dipindahkeun cenah mang gawena ka pabrik tempat pameuleman beusi atawa Mangkasam boga pengalaman gawe di tempat berat model kitu lain kitu nyi Itoh aya sabab musababna we ieu mah kawilang licik dunungan kuring dipikir-pikir mah jadi kieu yeuh mimitiana pangna kuring arek dipindahkeun tempat gawe kudu jadi dunungan Mangkasam saterusna nyaritakeun naon rupa anu jadi bang balu hatena sekaligus menta bongbolongan anu hade ti Johana jeung Cei Itoh Mangkasam memang lain bae ngan sakadar sesobatan wungkul jeung pribumi salila ieu
Tapi mangkasam daek teu daek terus benang di pengaruhan gesan milu jadi anak buah Nyi Blorong. Sedengkeun Johana jeung ce itoh tembong Bandungan kalayan Daria karena caritaan anu diguar ku Mangkasam pinuh ku perhatian. Bari sakapeung duanana sok diselang silia tetep tujang gogodog sarta kumacerek sagala rupa. Teu lila Mangkasam kadenge mungkas guaran caritaanana. Tah jadi kitu ju oge Nyi itoh Bang Baluh kuring ayeuna teh. Kumaha cikan? Aya teu bolongan anu hade pikeun kuring. Sabab jujur kuring geus teu betah gawe di teun singkong cenglit. Hayang eureun Johana katingali unggut-unggutan sirahna teu lila pok manehna anu nyarita. Ya Mang, bolongan mah malah kuring geus sabaraha kali nyarita ka Mangkasam ti basa eta keneh. Sekaligus ngajakan gesan ngarobah nasib. Tapi da geuning kitu Mangkasam jiga nu hoream bae bener teu itoh. Johana ngareret ka ce itoh anu direret gancang walon bari unggul. Memang sok susah ari ngajakan anu harese mah. Coba mun ti kamari daek milu muja ka palalambut laut selatan. Muntang tulung ka Nyi Blorong teh dina soal kebeungharan kalayan dibantu ku Mbah Beron selaku kuncen ti Gunung Gede. Beuneunan hirup Mangkasam geus robah moal susah kawas ayeuna. Nya eta masih keneh bingung ku sikap pamajikan kuring ieu teh Nyi itoh. Mun nyarita sajujurna mah boga maksud moja geus bisa dipastikeun moal disatujuan kalakah kumaha oge geura. Atunya entong ngomong arek muncung pasti we ulaheun mah. Bebeja mun indit arek neangan gawe kitu ka kota, Mang. Hari kitu mah ngandung harti kuring ngabohong kana jadi pamajikan atuju. Sedengkeun kuring teh panan tara tuman ngawadosok terus kepikiran wae sekalian ngabohong saeutik ge ka pamajikan teh. Atunyakeun bae ngabohong oge perkara kieu mah da engke oge aya hasilna mah geus pasti keluarga keneh nu ngeunah meureunnan narima nikmatna hirup lantaran robah harta. Sabab ieu Mang kuring ukur sekali deui ieu ngabantu ka Mang sabab kahareupna mah sabro teuing satedina we kuring duaan karunya ka Mang anu hirup sangsara wae. Tingali kuring karak 3 bulan munjung ka begu geus aya mimiti robah nasib teh. Teu susah-susah teuing kawas baheula. Johana terus ngasupan pengaruh anu ceuk dirina kitu teh bener. Sedengkeun Mangkasam tembong ngadon ngahuleng bari ngagerentes ngomong sorangan dina jero hatina. Memang bener oge ceritaanku Johana teh. Teu salah. Lamun hirup hayang aya kemajuan taya salahna lamun aing nyobaan muja ka lembut laut selatan. Buktina bae ayeuna Johana hirupna mimiti caang, usahana mimiti buburialan kitu. Gerentes hate Mangkasam dina waktu harita. Mangkasam hirupna anu memang loba kasusah tangtu we babari asup pangaruh kagoda ku ajakan sobatna anu leuwih ti heula geus ancidub kana kamusrikan. Ayeuna Johana secara teu langsung marentah ti Nyi Blorong geusan nambahan balad pikeun muja nyiar kebeungharan dunya barana. Mangka ti dituna Johana bakal meunang kepercayaan sarta harta bandana terus nambahan ngaronjak. Tapi loba piliheunana muja teh ka para lalembut laut selatan hayang munjung ka begu isa tinggal menta baju hikmatna tangtu dibere asal sanggup narima syarat. Hayang nguku tuyul kari milih tuyulna anu mana hayang muja ka buta atawa ngipri ka siluman orai sanca eta kabeh gumantung ti jelema. Hayang muja ka buku bisa
tinggal menta baju hikmatna tangtu dibere asal sanggup nerima syarat. Hayang ngukut tuyul kari milih tuyulna anu mana hayang muja ka buta atawa ngepri kasilumaan oray sanca eta kabeh gumantung ti jalma anu milih jeung sanggup narima ketentuan tina setiap syarat-syarat anu lumaku. Mangkasam sangkeus panceg tina pamikiranana atawa milih jalan nu sakirana matak mampu ngarubah kana nasib. Gancang nyarita deui ditunjukkeun ka Juhana bari netep hinuku panghareupan. Kuring sayaga diri ju maksud teh sayaga diri geusan milumuja ka para lalembut laut selatan jeung anjeun. Ngan kuring aya pamilih muja teh hayang kana buta atawa genderuwo embung ngukut tuyul oge embung munjung ke bagong. Komo kudu ngetek kana monyet mah jeung ngipulikeun oray sanca. Eta mah syaratna kawelang berat pisan. Tah jadi kitu ju pacidekanna ti diri kuring dina waktu ayeuna. Siap milu aub muja jeung Juhana ka para lembut laut selatan, tapi hayang muja ka buta. Juhana tembong paromanana marah mai nandakeun sugema hatena lantaran Mangkasam akhirna kabitu muja cara manehna. Hade mun bener Mangkasam gesan panceg nangtukeun sikep parek milu muja jeung kuring, berarti urusan jeung engkong cengli kudu putus taya deui urusan naon-naon. Nya pasti kana kituna ju ari hayang robah nasib mah tina goreng jadi alus ulah kawas monyet ngagugulung kalapa, kuring kudu luas nentukeun sikep. Tah bener gitu Mangkasam, mun Mangkasam tetep lebar pikeun ngalepaskeun diri tina anu geus karasa payet paheurna ibarat monyet ngagugulung kalapa, bodoh kacida mun aya jalma teu bisa nangtukeun sikep jeung pilihanna. Enya kuring arek buleud hate ayeuna maju muja nurutan Juhana, tapi kuring mah mujana tetep hayang kana buta. Ceu itoh jigana bae penasaran kunaon Mangkasam hayang muja teh ka buta pokna aja. Mangkasam nah abet muja teh ka buta geuning lain ka bagong, tanya ceu itoh. Mangkasam katembong seuri leutik bari gancang ngajawab. Ari muja ka buta mah jelas moal ripuh, moal kuring anu kudu liar di peuting jeung deui ari muja ka buta mah bisa numbalkeun deungeun atawa batur, moal kudu numbalkeun keluarga sorangan anu khususna anak teges, jawab Mangkasam dari. Oh gitu. Geuning geus apal salah Mangkasam teh kana aturan munjung mah nya. Cag kurang tunda heula.